Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ieu hiji pasal. Aladiyat huru ari perkara anu bisa jadi suci mina najasati tina pirang-pirang najis. Salasun eta aya 3. Barang anu najis anu bisa jadi suci eta aya 3. Al khamru hiji arak. Arak nu kumaha idza takhalalat bin nafsiha. Arak anu jadi cuka ku sorangananya hasil fermentasinya robah sorangan. Wajildul maitati sareng kulit bangkenya mun ceuk dina ieu teh mah ibarat kulit hewan anu tos maot nya diala kulitnya nya. Idza dubigo di mana disamaknya naon eta kulit. Wama sareng perkara anu sareng barang soro anu jadi hayawanan nu jadi hewannya. Misalkeuna tai embe nya bilatungan jadi laleur ibaratna jadi ieu eta ibaratna jadi naon nya jadi hewan kitu nya jadi bilatung ke jadi sireum eta suci nya sok sanajan tumbuhna tina najisnya jadi hewan kitu. Tah sakitunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.